lain eta sok aya di dinya gitu nu ngaku-ngakukeun cukup ku Quran jeung hadis ulah salah ngaji kitab lah karangan para ulama geus we ngahukuman mah make Quran jeung hadis aya eta nu sok ngabahasakeun kitu eta teh ku dibawa ka dieu eta mah diajak ngopi urang dipedar gitu. Dina Tanwirul Qulub aya bahasa kieu yeuh keur pikeun jalma nu ngaku asal Quran jeung hadis wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabati was sunnati jalma anu henteu taklid anu henteu turut ka hiji madhahibil arbaah ka salah sahijina madhab nu opat tuluy eta jalma teh ngucap kuring mah nu beramal teh menurut Quran bae jeung hadis nu penting mah tah kitu sok aya nu ngaku kitu teh muddaian fahmal ahkami minhuma boga akuan dirina maham kana urusan hukum cukup ku Quran jeung hadis eueuh ijma eueuh qiyas eueuh geus we Quran jeung hadis wungkul maka pala yusallamu lahu bal huwa muhtiun maka nu kitu jalma nu kitu teh ulah selang ditarima kana sagala rupa referensina kana sagala rupa obrolanana ulah selang ditarima nu kitu mah muhtiun jalma anu kasalahan bahkan dolun mudilun keur mah geus sesat bisa menyesatkan ya gitu teh siaman pihada zamani sumawona dina zaman ayeuna alladzi amma fihi alfisku wa kasurat ad-da'wal batilah dina zaman ayeuna loba pisan kapasekan merajalela dina dakwah-dakwah anu salah anu ngan saukur ngobrol menurut kapantesanana tanpa referensi anu puguh gitu tah ngobrolna teh jeung logika we unggul jadi kade pentingna urang kana ijma jeung qiyas kudu boga referensi tertentu kudu boga sanad dalam munjalma teu boga sanad bakal ngacaprak ngobrol sakaya mata anu ngobrolna Quran jeung hadis sok we ka dieu urang ngopi lah ngopi we ayeuna mah ngopi